nyana langsung kieu bae mendingan aing jadi lemah bodoh daripada sia jadi jelema pinter japan sia kitu kan atuh sia pinter teh bisa digunakeun aing mah bodoh ge dagang keneh aing mah pemajikan aing kahirupan anak ku aing masih keneh dibiayaan anak dibiayaan aing teu pernah minta dagang ku kabodohan aing dagang beres sanajan sia mere tadi wawasan-wawasan ku aing kaharti tetapi horenganan jang batur jang sia mah boloon nyana langsung kieu bae Ki Jamal di mana aja kan aing babaturan aing jakeun aing aduh jadi kos ieu paingan jakeun santri laleuyitan paingan jamaah laleuyitan paingan teu boga naon tablet naon pola pikir kapinteranana jang batur lain jang sorangan jipan aing haju dicerekan kuno bodoh atuh ieu mikir jaga ya aing mah moal kudu guru ka jelema pinter tapi teu bake kana kapinteranana moal guru ka jelema boga ilmu anu nyana dilindih ku ilmuna aing moal guru ka jelema anu jago ngajina jago filsafatna jago segala rupana tapi justru korenganan jadi nafsu jeung nafsu mungkul tayang aing mah kajen teuing kos kieu aing mah maning jelema bodoh tapi dagangna aing beres tanpa pun tapentak anu saja langsung gas balik cek eta kiai kula milu tayang rugi aing wah ieu kiai deuk ti heula kula panderi atau kula ti heula kiai panderi teu hayang emang memantak teu hayang kunaon besi tepa nular karasa ku kula ge kurang-kurang bisa mah kadang katularan ku sia aduh kadang-kadang katularan nah ketularan tina borok mah kurang bisa diomean ketularan tina atel bisa diomean ka dokter ketularan dangkal hate hese jasa lain lalagan sebab lawan di dalilan geus aya di nyana dalilna di nasehatan geus aya di nyana nasehatna tetapi horeng kadeleuna bangkrut ieu si Badrudin mikir cek Badrudin teh horenganannya hebatan jelema bodoh tapi bener daripada aing pinter tapi kabalinger mulai teh nyana mikir geus kieu aing lah cek cenah teh deuk datang deui ka ieu mah kiai lah mana ieu kiai anu bisa nuduhkeun aing mana kiai anu bisa ngalempengkeun aing Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baheula teh aya hiji jelema awewe beuh luar biasa dedeuna ka anak teh hayang boga anak begitu lahir ke alam dunia pas ini jeung salakina bapana urang bunga jasa boga anak lalaki emang ieu kahayang urang ngaranan nu bagus yu supaya jadi kiai bagus atuh hayu urang ngaranan Badruddin iya Karim aya di dieu Badrus Salam ieu mah Badruddin bulan agama dengan harapan agama kasinaran kumanehanana di mana aya popoek bisa nyinaran di mana aya karicuhan bisa nyinaran di mana aya karurupat bisa nyinaran yuk urang ngaranan Badruddin harapan supaya jadi kiai bagus jadilah di garangan Badruddin mantap gas di marhabaan geus umur 5 tahun di Sundata ya Allah wahara ku bungah-bungahna sakolana maju kelas 1 2 3 sampai SD cerdas luar biasa terus di pasantren ke Masya Allah asal ngadenge talar Masya Allah lamun hayang cerdas kan aya
tulis dina piring cician cai hujan amin tazakuri jironin bidhi salami mazajada manjaro min muklatin bidami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa bait amhabatir minta cician cai hujan langsung ulah kena naon ngaranna kenteng ulah kena naon langsung malam Jumat inumkeun ka budak insyaallah seringan insyaallah cerdas eta hikmah tina bet tina burdah baheula bapakna nyieun ka Haji Pendi nyieun alhamdulillah dijieun ku jana teh tabur ku bapakna tabur nah dijieun prak aya nu ngihan budak diidum ku nyana atuh kos ge balukarna ieu salah minum hajur jadi kieu geus nasib berhenti ditu nya ya nyangakeun sadaya-daya teh kasalahan nyana ge waktu nginum nak bau jengkol cenah ieu beureun tah hayang cerdas tareka hajieun masyaallah karim nah dingaranan budak Badrudin sakola cerdas ya Allah ya Rabb beh masantren pohara kesimpulan nama budak bisa ngaji si Badrudin teh ya Allah ya Rabbi pikar sepet barang datang ka imah mulai bergaul jeung pemuda-pemuda nu lain katarik nyana ku pilpres waduh mantap mulai nyana hayang nyaho dina urusan-urusan kenegaraan mimiti ilu pilkada naik pilgub terus pilpres wow naik ka panggung itu jelema di handap modal tuh sabangsa jeung Ki Jamal hidup-hidupan eta ge dititah ku Ki Nurjaya we masyaallah kan kabelah dieuna cak mana teh Ceng Badrudin maneh teh ieu teh geus kacaritakeun babaturan maneh jeung guru maneh ge nyaritakeun maneh teh pinter ulah loba omong mak pengalaman mak jelema mah ulah haju naon kitu ngaranna ku uleun nya mah jang pengalaman sedengkeun jelema lamun geus ngadahar duit pamarentah beuteungna mulai suuzon haju ngomong-ngomongkeun batur haju kabelah dituna geus lain ibadah dedeleuana teh duniawi cacak beuteung teh ku urang geus steril make bersih-bersihna filter tetep bae urang hese lempeng ka Gusti Allah komo ieu mah tapi kunyana ieu teh pohoan nyana teh kana aturan-aturan beuteung oh segala rupa di dahar atuh komoditi polisi panas di polisi kayak komporan kan mah panas di TNI sarua oh asal geus kadahar we mulai jeung jelema edeg kieu bae papanggih jeung jelema kok teu nanya sih ka aing mulai suuzon pan ari kiai mah teu deuk nanya hegae teu nanya mangga bae masing-masing bae kan ngeunah ketika aya batur sasalaman digerakkeun meureun ku Allah yang sasalam ketika henteu atuh mangga bae teh urusan ganjaran ieu kan ngeunaheun ka urang aya jelema merek alhamdulillah ganjaran jeung manehanana atuh keur teu merena bae atuh urusan papira dunia ieu janu di imah ge can beak di dahar kan tiis ieu mah lain Pak Ki Jamal mah deuk sabaraha ji merena ji ambo budak ditotok gitu mah atuh pan geus pokona umroh lah kita kaji pani beak sama keuntungan aing
eta tiis tahun geus kos kitu mal wah ieu si Badrudin teh kuari masyaallah ngomongna pinter lantaran kapake ketika pilkada ngomongna jitu lantaran kapake jadi jurkam ketika pilgub ngomongna hebat tuh tadina teu bisa jadi capetang lantaran ilu pilpres oh luar biasa nginaheun ngomongna untuk lisalamatil ummah hubbul watan minal iman dalil-dalil teh kunyana dikumpulkeun nginaheun ngomongna sakecap dalil ngomongkeun ka kiai-kiai nu cara ricin kiai kos kitu aja naon cekan kiai mah anu bisa ngabangun zahiran wa batinan cekan beuh atuh aing sakadar kiai cicing bae mang najeng amil juru biah bae kiai naon mah kos kitu bah ya tuh kiai mah ya kiai ngaranna mantak jadi kiai mah kudu masagi oh lamun ngomong jasa dalil Al-Qur'an hadis dan lain kalaluan merudul makin ka dieu makin nu ngadengekeun makin ka dieu makin kan kiai kitu mah kapakena keur usim-usiman usim pilkada kapake beres pilkada moal daekeun ngarugikeun usim pilgub pakai beres selesai usim pilpres tas pilpres wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai aduh beres pilkada beres pilgub beres pilpres beres dapil naon dapil ye tinggal dapil nya jadi mau milih ya namanya mal milih nama umur nanya udah datang nyawa henteu geus jadi mah geus naon kitu garana teu mireung nah ieu mah geus beres nu ngadengekeun ngaji jeung santri-santri balik ngaji mingguan areueuh kabeh kabaheula mah sok dipanggil di balai desa di kabupaten kuarin teh geus tinggal ngomong napa yang ngocoprak nyana lempang bae bari tafakur ka Gusti Allah sebab tadi nama santren kan kiai lempang geus teu make sendal-sendal acan tuh begitu jauh ka dieu ka ditu kapanggihlah jeung jelema keur naik himar barita himar teh mawa 2 karung nyana di luhur karungna di dia dihandap ka sisi katuhu hiji ka sisi kenca hiji begitu manahanana ningalikeun kebenaran keur eureun eta ge jelema eureun di sarua nu naik himar erem bareng ditanya kemana ai ente dek ka mana atau tes di mana kula mah jelema susah cak enak pedagang dagang naon tuh dagang gandrung oh iya 2 karung gandrung kabeh lain ieu sakarung gandrung sakarung mah batu pat maka batu abeh saimbang cak jengat ya kan ai saimbang mah ngeunang mun sakarung doang batu kan mal beres cak anak bodoh cak nu tadi cak nu pinter teh bodoh nyana nanya bapak di mana keren amat kula ieu baheula mah kiai cak kuari ya kuari ge kiai kenes sih atuh nuhun aduh cak nyana kula kapanggih jeung kiai bunga amat dina hatena teh deuk minta doana gitu ngan moal akalah ngobrol heula kiai mohon ketika tingali kukula ge ceukna wajahna wajah kiai waduh waon teh jeung ki Jamal atuh babaturan oh nya jeung ada jeung ki Nurjaya eta deui atuh pokona jeung nu karitu masa bangsal aku mah masyaallah kiai ai
Kiai ketinggali ya siap jelema majang hiji kudu boga ilmu di mana urang boga ilmu kumaha bae geuneuh ieu model ujang ya ieu salah ya masa sih nyiksa kahimar emang kunaon atuh ieu kan 2 karung lu sakarung ieu gandrung lu sakarung batu atuh tak kan nyiksa beratin himar iya bisa imbang aya yang saimbang mah tuh mantak naon batuna piceun ieu setengah di dieu setengah di dieu jadi kan bagi 2 kan geuna tah ngagunakeun kapinteran mah kitu bener oge nya cak nya teh pinter berarti jelema ieu ai bapak ieu ngagunakeun kapinteran melalui kakiayan maksudna geus boga murid sabaraha barali cenah murid Jai barali ayan teu jamiahan minggu ieu mah loba kuari eueuh hiji jacan geus kitu kajeun atuh teh malah urusan ngaji ieu nah ieu mah sakumareun kuari mau usaha meureun usaha naon ja pinter jasa kadang kula ge ieu jarak harti tak karung bagi 2 heueuh bener berarti kan pinter ieu boga barang-barang naon mah kapinteran teh kuari digunakeun beak kabeh teu bogana naon aing sendal jata teu gablek aing bangkrut Kiai lamun kitu meureun boga simpenan duit atau emas hati jan aing boga simpenan mah teu kudu lelempangan ieu ge lelempangan maksud aing mah ieu kieu sugan bae aya murid-murid aing nu baheula deuleu aing susah teh kenya ngagerokeun aju kadanan nyana ku merek majang ongkos bolak-balik atuh nyana ngagero-gerokeun dahar tah harapan aing teh kos kitu nyana langsung kieu bae maningan aing jadi jelema bodoh daripada sia jadi jelema pinter japan sia kitu kan atuh sia pinter teh bisa digunakeun aing mah bodoh ge dagang keneh aing mah pamajikan aing kahirupan anakku aing masih keneh dibiayaan anak dibiayaan aing teu pernah minta dagang ku kabodohan aing dagang beres sanajan sia mere tadi wawasan-wawasan ku aing kaharti tetapi horenganan jang batur jang sia mah boloon ya langsung kieu bae Ki Jamal di mana ajak nya ieu babaturan aing jak aing aduh jadi kos ieu paingan jak nya santri laleungitan paingan jamaah laleungitan paingan teu boga naon kablet naon pola pikir kapinteranana jang batur lain jang sorangan jipan aing haju dicerekan kuno bodoh atuh ieu mikir jaga ya aing mah moal kudu guru ka jelema pinter tapi teu bake kana kapinteranana moal guru ka jelema boga ilmu anu nyana dilindih ku ilmuna aing moal guru ka jelema anu jago ngajina jago filsafatna jago segala rupana tapi justru horenganan jadi nafsu mungkul tayang aing mah kajen teuing kos kieu ge aing mah maning jelema bodoh tapi dagangna aing beres tanpa pun tapenta anu sejen langsung gas balik cek eta kiai kula milu tayang rugi aing wah ieu kiai geus ti heula kula panderi atau kula ti heula kiai panderi teu hayang emang nu mantak teu hayang kunaon besi tepak nular karasa ku kula ge kurang-kurang bisa mah kadang katularan ku sia aduh kadang-kadang katularan nah katularan tina borok mah kurang bisa diomean katularan tina atel bisa diomean ka dokter katularan dangkal hate hese jasa lain lalagan sebab lawan di dalilan geus aya dinyana dalilna di nasehatan geus aya dinyana nasehatna tetapi horeng kadeleuna bangkrut ieu si Badrudin mikir cek Badrudin teh horenganannya hebatan jelema bodoh tapi bener daripada aing pinter tapi kabalinger mulai tanya mikir geus kieu aing lah cek yana teh datang deui ka ieu mah kiai lah mana ieu kiai anu bisa nuduhkeun aing mana kiai anu bisa ngalempengkeun aing akhirnya nya silaturahmi ka Ki Jamal babaturan kan Assalamualaikum. Hei ente, Badro.
kawan jaga dia aing pang nuduhkeun ieu maksudna supaya lempeng hate ayo milu jeung aing maksudna ceramah geus nyupiran aing sia sakian teh sia goblok Jamal aing deuk ngaji ulah tita jadi supir ku tolol sia atuh hayung ke kieu meunang saberkat-berkateun aing mah lain hayang berkat aing mah hayang bener hate ku sia kunaon aing diajakan kos kieu atuh sakaji Jamal teh hayang bener hate mah boro-boro sia Badru aing ge ieu dangkal bae aing teh bisa ngurusan lain itu bisa baca kitab tapi puyeng aing ge sarua datang deui nya ka Nurjaya eta jadi aing lah di Jamal mah teh Assalamualaikum saudara oh ente Badru eta aing bari geus bau hirup maksudna antri baralik ngaji mingguan geus eueuh ku nagara geus teu kapake aing bari nganasehatan jeung nu bodoh ge kamari ieu nu bodoh embung bareng jeung aing mun sia teu tinggal cenah aing atuh aing ge bingung ieu mah ka dieu aing ulah dek ka dieu we dek bilu jeung maneh Tilur Jaya aing mah kumaha we panglempengkeun hate ayo Kyai kajagal bawa tah keneng ayo kada atuh aing mah deuk ngaji ulah tita meunceut kebo goblok aing mah deuk ngaji atuh kunaon aing titah meuncetan kebo teu beres aduh sakit Nurjaya lamun ngalempengkeun hate mah aing teu bisa lantaran kadang-kadang kepocan dibayar ge ku aing dipencit bae zer leagan kana sajajak ya teh aduh kapanggih lah jana jeung hiji kiai Assalamualaikum panjang dongeng nama tanya aya 10 kiai nanya neangan dina kitab nama akhir namanya singkat bae alhamdulillah kapanglih kemanehanana jeung hiji kiai saha maneh ngaran Abdi Badrudin kataji ku ngaran Badrudin teh hatina ieu teh bulan agama kabaca ku mama nu mantak ma bapa anjeun ngangaranan Badrudin teh beureun harapan mah supaya bisa nyaangan jagat minimal kampung eta bener ajuk wari kumaha poek cek kiai ieu mah ku gerhana sebenarnya Badrudin teh ku gerhana ke nagara jadi poek boro-boro jang nyaangan jagat nyanana ge kabeulem nyaeta tuh kumaha cenah kiai kumaha ya bieu kumaha ayo geus pokona kieu bae milu heula jeung mama di masjid mana mama di masjid Tajul Hudayu boga Haji Pandi di cek kula mah teh masjid hareudang mama meureun aya sumbangan di negara pan sia haju ka ambeug kitu haeun deui karasana hareudang kula pan sia nyaho urut kula mama kula baheula lain ditempelkeun di majlis di masjid di pondok di kabeuteng-beuteng pinuh ku duit dapil-dapil pinuh rusak mama aduh cak mama teh sia aja seukeut ieu pikiran mah alhamdulillah meureun aya ti Gusti saeutik bae aja sia kon jadi gerhana kieu gara-gara Ki Jamal jeung Ki Nurjaya ngajakan kula jadi kos kieu teh gara-gara babaturan ya cara tungtung nama jadi kos kieu bae lah masyaallah geus kieu bae engke ujung-ujung nama maneh teh cicing di masjid sebab kullu syai'in yad'u setiap perkara bakal ngajakan ka anjeun ku kahayang maneh kabari teh kaajak ku urusan-urusan kegiatan negara eueuh masalah
maneh kamari ieu kaajaku urusan bajidor tuh masalah. Tetapi satu saat maneh bakal digerokeun ku masjid. Maneh ieu kira-kira lamun neuleuh masjid kuari perasaan maneh kumaha? Poek kieu. Hayang maneh teh eta nyaba ka masjid teu hayang. Sugan hayang eta teh iktikaf di masjid bab dage pohoan. Bab iktikaf. Sugan atuh maneh teh pernah kadinya nyumbang, boro-boro nyumbang mama kula liwat ka sisi masjid didinya loba jelema pindah jalan kula mah ka ditu. Di mana eta sia di Parahu? Aya ka masjid lamun deuk umroh. Aya. Beuh hayang didoakeun, hayang salamet. Ulah aya gangguan. Hay kitu mah rek umroh teh haji, henteu teh ka masjid. Masyaallah eta mah di Amerika. Lain di dieu. Di dieu mah leuwih parah di dieu mah. Tah. Geus kieu bae kuari masih aku dulu pamandi we nya. Geus bae ulah eureun-eureun mandi. Geus balik ka imah. Alhamdulillah sakjana kula dinasehatan ku guru nikmat jasa akhirna datang ka imah teu eureun-eureun mandi asal garing mandi kadang ngeueum kieu hampir lodoh awak cak mana teh Badru ai sia kuari kunaon mandi bae jam meureun mandi tiba heula ge sakali dua kali ai kepanas beureun tabarut ai kuari sia jadi kabalinger kieu ilmu sia tu gunakeun Badru je sia teh mah santren baheula teh ieu mah ngeueum sakumaha hiji bripai kieu aya naon sia ieu aya naon kula boga guru mah cek guru cita titah mandi bae tanyakeun deui coba tanyakeun mandi naon ieu beak pisan yo ambuh cek jelema teu bayar coba tanya ke guru jadi ngabodohan budak jadi ngabodohan cek ada heueuh nya jadi kos kieu cek eta kunaon akibat ngadahar duit teu beres duit ribawi di dahar duit haram di dahar kiai tinggal kiai oleng error teu connect percis si eta teu connect lah ya Allah ya Rabb nanyakeun deui mama kalaresana mikiaina teh mama Subki abdi teh ku mama teh piwarang mandi na ieu teh mandi teh abdi teh sabulan kaduana ieu mandi bae awak jadi pararuti kieu bahkan ieu bakona bangunan geus jadi naon kitu ngaranna kararembu awak teh barari ai sia emang mandi naon atuh mandi sakumaha perintah mama Badru ai maneh jadi bodoh maksud mandi teh istighfar ngan bahasa ahli makrifat mah mandi cai teh ngageroan di mana-mana urang tas junub cai ngageroan pendi ka dieu heula ulah waka ka masjid ulah waka maca Quran mandi heula cai teh ngageroan lebih nu boga kuari batu boga can boga kuari dek di kumaha-kumaha ai can boga jeung wallahu alam sampurna wallahu henteu aduh ya yang ngadahar obat kuat ge salah ngadahar jamu klingsir jahat salah gidung jauh makaning dua kita mah saminggu tambah mal beres-beres pajar madu kecap. Nah urang teh lamun kuari hareudang cai ngageroan di mana waktu zuhur cai teh ngageroan ka dieu wudu ku urang teh lebek teh jadi doraka ketika urang junub di geroan dan lain-lain sebagainya cai teh horenganan ngomong sumber cai sadunya emang di mana gitu sumber cai sadunya di Palestina di hiji batu gede di hadapan tanah
tidinya ngalir ka laut, di laut disedot ka luhur, di luhur dihujankeun ka unggal nagara Palestina. Cai teh saduria ieu mantak urang lamun ngadekeun orang Palestina ku ari keur ceurik, urang nginum di dieu sumber caina di Palestina. Masya Allah karim. Ketika orang mandi ku ari sangeunahna urang Palestina keur careurik ayeuna teh cai nu kurang dipake teh di Palestina. Masya Allah lamun urang nyaho kana aslina cai Palestina dihandap nu kamana teh tah satu saat ke Gusti Allah cai tersebut, batu tersebut bakal di stop. Ketika di stop hujan, ketika hujan karak-karasa panasna iraha tunggu memeh datang Dajjal. Ai Dajjal teh naon kitu? Maksudna dada jeung bujal. Tuh, nya mah ngadenge kos kitu teh teg. Atuh murid kan jatuh bau gapan. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi si Badru teh akhirnya salah persepsi. Orang mandi teh istighfar lantaran jelema lamun mandi zahir teh bersih, bersih tina kokotor, bersih tina najis, bersih tina hadas jeung sajaba-sajabana. Korenganan jang parati ngebersihan kolbu ba istighfar. Ketika orang neuleuh masjid keur menggabungkeun masjid haju teh daek nyumbang, berarti aya kokotor di jero kolbu, istighfaran geura ge. Mulai kan eta masjid geus anggeus hanjakal aing deuk ngabangun deuk nyumbang geus anggeus. Nah terjadilah berarti teh can bersih teh istighfarna teh teu banggeus tah istighfar cek guru teh. Oh horeganan maneh teu paham sakumaha cai bakal ngabersihan awak, istighfar bakal ngabersihan kolbu. Mantap Kangjeng Nabi teu eureun sapoe-sapeting minimal 70 kali istighfar teh. Oh kaditu lama geus teu ka itu mulai si Badru istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullah. Dasar boga ilmu tatadina langsung bray caang deui ku ari memulai ngomong letih lemah lembut. Dalam masjid teh ngurucut cai mata. Kamari mah aing deuleu sia teh masjid kos sakumaha musuh. Teu hayang jeung teu katarik aing ka sia padahal ilmu aya. Nyaho aing keterangan-keterangan masjid teh nyaho, tapi ternyata horenganan ku poek hate mah masjid tinggal masjid. Ayeuna mah kabita neuleuh masjid teh lantaran masjid teh horenganan hiji syiar agama Allah. Bisa beda ayeuna mah dedeleuan mata hate teh konek jeung mata ieu ketika neuleuh lapangan bola eta mah paranti main bal, ketika neuleuh balai desa paranti nguruskeun SPPT, ketika neuleuh di pendopo tamah paranti bupati, ketika neuleuh istana paranti RI hiji, ketika neuleuh majelis taklim ieulah paranti ngaji, ketika neuleuh pondok pesantren ieulah paranti ngaji jurusan sorga, ketika neuleuh masjid horeng ieu paranti taqarrub jeung tadarruk ka Gusti Allah. Cekas tah ku istighfar mah cekas. Lamun teu istighfar masjid tinggal masjid. Aya aturan nu deukeut imah ge salatna lain di masjid di imah, lain di dieu tapi lain di dia mah leuwih teu lah. Di Cisoka kiai deh. Kiai deket masjid salatna di imah. Oleh bejakeun ngaranna moal. Jaka deuleu ku kabehan ge. Atuh. Da eta kan berarti kan dangkal hatena teu kadeuleu keistimewaan masjid, teu kadeuleu keagungan masjid, teu kadeuleu kahebatan masjid. Anu bisa neuleuh keagungan kemuliaan kehebatan masjid teh jelema nu cekas percis kos urang neuleuh Masjidil Haram, neuleuh tanah Mekah. Lamun ku urang dideuleuh ku mata zahir naon hebatna Mekah, ka dieu gunung, ka ditu gunung, ka dieu tandus, ka ditu tandus. Tatangkalan teh sapira tangkal korma hungkul, di dahar ge ku urang hiji dua henek. Teu beuki urang. Nu teu ngabiasakeun ngadahar korma mah
naon kaistimewaana tapi kaistimewaan teh ulah dideuleu ku zahir jelema nu endek munggah haji deuk umroh ka Mekah kakarak datang ka Jidah malaikat geus ngabeng-breng begitu datang ke perbatasan tanah haram tanah halal ieu teh urang kan dipeluk ku malaikat geus didoakeun langsung dipeluk teu karasa horenganan eta teh jang ngalunturkeun jang ngalebur dosa kakarak asup ka tanah haramna doang dosa geus raragagan teh urang lamun henteu ningali kadinya keagungan Mekah teh seperti eta Masya Allah karim lamun teu neuleuh keagungan maknawina atuh naon artina Mekah jadi Baitullah geus ieu mah selfiean heran kula ge manya toab teh kieu bae Allahumma 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 cek kula teh kula selfie atuh asal kula dikitukeun kieu deui ke jauh ti kula Allahumma 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 kukula de Allahumma tolol amat sih ieu Baitullah ieu sih teh izin ka Allah cah hate tapi terus bae kejang dokumentasi sakumaha bupati budak boga dokumentasi sagala barang datang teh ka hotel tuh aya dokumen tah tak kieu keur saing tak kieu keur toat atuh aing kunaon dipoto jang tanda cukup ku Allah baik geus teu kudu dikitu selain doi wah asal kieu we waduh masyaallah dikieukeun aya ieu cerita jang caritakeun ieu kula menang 2 poe teh ngadoa di Baitullah ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan tah hape leungit sekolah teh mudah-mudahan hape leungit Gusti kula teresep jasa kula keur sa'i kula keur tawaf kontan isuk dah diajak kau ngaji orang ke masjid malah yang kunaon apel leungit cakula nuhun Gusti nuhun Masya Allah bang aning ti Baghdad keneh tolong bantu boh ti Baghdad ka leungit-leungit di Baitullah di Mekah maksudnya hayu kerasa sia ku aing datang ka ku hari sada eueuh sakitu atuh kawala teh mah Masya Allah nah ieu ngaranna kolot odob tah si Badrul kuari mah loba istighfar Masya Allah karim kabelah dieuna boga pemikiran hirup sapoe sapeting teh 24 jam anu nyambung hate ka Allah teh sabaraha jam 24 jam teh nu nyambung ka Allah teh sabaraha jam rugi amat kamari ieu 15 tahun aing hancur-hancuran poho ka Gusti Allah boro-boro keur di luar salat keur di jero salat ge poho ka Gusti Allah Gusti hampura Gusti tah iyalah nyambung deui nyana ka Gusti Allah urang lamun direnungkeun ku urang 24 jam nu tersambung hate urang sabaraha menit sabaraha jam ka Gusti Allah anu henteu nyambung ka Gusti Allah rugi berarti bakal dihisab urang ku teu nyambungna ka Gusti Allah nah renungkeun ku urang Masya Allah meureun eueuh sajam-sajam acan nu ku urang pake salat 5 waktu sawaktu keur carita 10 menit be berarti kan 50 menit teh sajam tina 24 jam anu nyambung ka Allah teh sajam-sajam acan kitu ge salatna ge teu nyambung ieu teu nyambung ulah tunjuk teu nyambung iraha teu lamun di jero salat teh nyambung ka Gusti Allah komo di luar salat mulai ya Allah ya Rabb irnungan teh luar biasa Gusti ku Gusti horeng dibere nah kullu syai'in yatlubuhu ma minhu setiap perkara bakal diteangan ku aslina lantaran indung bapakna teu sembarangan ngangaranan Badrudin teh dengan tujuan hayang soleh jadi kiai budakna dipasantrenkeun bisa adur-aduran sakumaha adur-aduranana ge ujung-ujungna mah diteangan deui ku pibakaleun manehanana ternyata horenganan pibakaleun jadi kiai teh jadi mulai kuari magahan ngaji teh hayang loba-loba santri teh dan hayang loba manapsu asal aya be nu nuturkeun ngaji hece ngaji mulai ngaji amin ngaji jurumnya gitu geges poho deui narki
labjatun ge keur ieu mah 5 kuari jadi 7 labjatun labjatun mun dibaca 7 aja labjatun kamu wah mah cek cenah ieu yang dan ku muridna 5 meureun mama heuh 5-nya cek cenah teh mama poho urut bergaul jeung bupati jadi kieu mama ieu tah kuari mah nyadarnya sanajan salah ngaku salah kan hese salah teh ngaku salah lemah ngaku lemah eta pang hese-hesena di hareupeun Allah mah ilmu ulah dibawa harta ulah dibawa predikat ulah dibawa ngaran ulah dibawa hiji bae abdi sakumaha subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tah bi abdihi henteu bi muhammadihi henteu bi rasulihi henteu bi nabihi tapi bi abdihi nandakeun kangjeng nabi teh sifat kahambaanana asli tuturkeun ku urang ulah kieu ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh Kiai Haji Jamal Gusti ieu teh ku kabehan ge dikiaikeun maksa ku Gusti henteu tolol merencak Gusti ieu abdi teh Kiai Nurjaya ieu teh terkenal di mana-mana Kiai Jaya Mik ieu teh abdi teh atuh dibawa ka kiaianana abdi teh Kiai Haji Supendi Aep ieu teh tukang karung teh ngan nipu abdi ge ka kiai-kiaian ge nipu Gusti dibawa abdi teh nu pinter teh abdi teh nu sugih teh abdi teh jenderal teh abdi teh presiden teh laknat bakal ku Gusti Allah samaruk teh jadi lanat hamba abdukal asyata ka hamba Gusti nu pinuh ku dosa sumping ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya nu bantah ka Gusti teh abdi teh ngaku bahwa Gusti teh pangeran ai pangeran teh tukang ngahampura abdi ngaku loba dosa tapi Gusti tukang ngahampura nuhun Gusti karena ulah dibawa abdi teh letnan kolonel yang sedang mensukseskan pilpres cak Allah tsunamikeun bae sia. Saya ini adalah jenderal ke-11. Masa jenderal ke-11? Ulah dibawa boh buya, boh mama. Ulah la ismi wala ismuk wala ilmi wala ilmuk. Gusti Allah ngomong kitu ulah dibawa ngaran kula ngaran anjeun. Ulah dibawa ilmu kula ilmu anjeun tama geus aya di aing jaka bege nang aing kahambaan sia aing menyin ka sia teh supaya sia ngaku bahwa sia teh hamba mulai ayeuna Badrudin teh mikir Gusti hampura neuleuh masjid teh caang ayeuna mah kadeuleuh masjid teh masyaallah teu kudu diajakan asal waktu zuhur langsung diringing ka masjid katempo ku kabehan si Badru kuari mah jadi bagus asar gitu keneh magrib gitu keneh ngimamanana rapi teu ngajakan batu pan sieu mah lain asa magrib hai berjamaah ya imam ayo sia mumpung aya aing keneh ayo sia bae rugi sia teu ngamamum ka aing mah udah amun aing deukeut disoekeun sungu teh ku aing atuh masa nu daekeun ngamamum ka nyana ya Allah sakumaha tadi tah ku kesieun-sieun cek Haji Jamal merengket bae pan teu ruku Haji Jamal aya bae deui nah ieu ge sarua ieu kehambaan mah henteu kudu nitah gilincing asal kiai mawa kitab santri berala geus teu kudu dititahan ngaji di mana bae jelema hayang ku sebab naon kehambaan ka Gusti Allah niat ngajina ge henteu rek nanaon Gusti abdi teh rek ngahadaman Gusti bae melalui ilmu dipasihkeun ku Gusti nyanggakeun sadaya-daya jasa kabehna ge jelema polisi teh lah sakadar bajuna hungkul ai hatena mah jahat teh mukmin abdi teh bajuna hungkul hatena mah hate mukmin pamarentah teh bajuna hungkul PNS hatena mah hate mukmin ketika orang nyaritakeun keaslian komo deui santri pedagang kiai atuh diluruskeun ku urang ngadarengekeun kabeh tanpa aya muatan nanaon hiji bae hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti urang bisakeun model kos kitu abeh masjid teh kadeuleu loba masjid anu bisa ngabangunna hungkul tapi ternyata eueuh eusian hatena
hatena geus urang lobakeun istighfar gerage ka Gusti Allah abeh kadeuleu pondok pasantren kadeuleuna hina zahirna batinna mulia urang neuleuh hotel di Jakarta laluhur menjulang tinggi secara maknawina neraka ketika urang neuleuh pondok pasantren ya Allah ya Rabbi ieu budak heueuh nya daekan yang ngajina horenganan nu bakal mindahkeun diri urang ti neraka ka sorga. Pede jasa. Ya Allah, mun kitu masuk mereka kiai. Pugu rokok kiai di palingan. Atuh nu bantah ka Juki Jamal embungeun ge jeung nyana. Asal asal naon ngariung berkat leungit Ki Jamal. Momonon berkat. Atuh Baiklah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula enterek nyaritakeun ganjaran nyeun masjid geus pasti enterek nyaritakeun kahebatan masjid geus pasti enterek nyaritakeun ganjaran lempang ka masjid salengkah-salengkahna be manroha geus tama pasti itikaf di jero masjid ganjaranna luar biasa jang naon dicaritakeun ge aya hatena dangkal teu kadeuleu kaluhuran jeung keagungan masjid. Urang bisa nempok daek itu daek di masjid sote neuleuh kaluhuran masjid lain bagus da masjid lain gede na masjid adapun gede bagus eta mah hanya sekadar seni masalah tapi intina mah keagungan masjid adalah baitullah rumah Allah bait diidopatkeun ka Allah beuh cuk ahli bilagah lain lalagaan maknana sakumaha baitullah lain imah Allah na aya di dinya tetapi keagungan Baitullah luar biasa. Kitu kene masjid julukanana Baitullah. Jelema anu lempang ti imah ka masjid menuju imah Allah mun hayang bersanding jeung Allah cicinglah di masjid. Mantak aya jelema harita teh cicing bae di masjid. Oh loba masyaallah ieu ge sarua. Ieu ge sering di masjid bae. Kotak masjid leungit bae. Insyaallah. Kewari lain kotak bemi kipas beak Masya Allah barang katerwag teh ku masyarakat dek dihadean tolol orenganan teu dibikeun deui ka masjid teu dibalikeun deui kabeh ka batok-batok beak emang geus pamustungan jelema nah ieu kudu dieu mata hate kolbuna caangkeun gerage caangkeun gerage mun aya urang heueuh masjid teh sabarana tempat ibadah kok aing encan istighfar. Pondok teh horenganan paranti ka sorga anu sabenerna mah kok aing tresep ka santri jeung ka pondok basa istighfar. Beusi urang teh ieu dijadikeun ahli neraka kullu syai'in yatlubuhu minhu. Setiap perkara bakal diteangan ku keaslianana. Beusi urang benci ka kiai, horeng urang bakal dijadikeun ahli neraka. Beusi urang benci ka pondok pesantren, beusi engke urang dijadikeun ahli neraka. Benci urang ka majelis ta'lim beusi yatlubuhu minhu eta teh bahasa lain leutik-leutik bahasa. Urang benci ka masjid atuh mangga teh teuing tapi tafakurna digerage. Buat teuing aing ieu teu resep ka masjid teh deuk dijadikeun ahli neraka. Sok geura istighfaran ieu kullu syai'in yatlubuhu minhu. Kullu syai'in yad'uka nafsi. Sok geura ketika urang geus bersih mah kolbu teh engke teh ketika tong zuhur sarwajeng aya nu adzan teh Allahu akbar lebaik mangga Gusti abdi bade Gusti tuh geraheun dan breng kolbuna heula istighfaran masyaallah kari anu ribut bae pamajikan jeung salaki kolbuna teu beres kolbuna sok tunjuk kolbuna ji atuh kamun kolbuna rapi mah jamual aya naon di pamajikan teh nikmat jeung santri ngeunaheun kula sok lalagaan jeung santri jeung kiai jeung saha kula mah insyaallah moal aya naon kaki Subandi kaki Jamal kaki ku akrab masalah jasa jeung Haji Pandi teh kiai sarua nyana ge kiai umroh maksudna kalau sok dikekeun we ka mana kiai sok kitu cenah sok nyana teh atuh aing bung kiai mah ku yai atuh tai masalah maksudna jeung sasaga mantap kula mah akrab jeung Ngaji Ombi jeung Bupati akrab jeung Gubernur akrab jeung Kapolda akrab sebab naon
halang nyana urusan kula aduh urusan kepemerintahan jeung kenegaraan atuh kula rakyatna nyana atasanana masalah ketika nyana mere jadi diterima ku kula mah sakalikeun diterima tah dibikeun ka ieu dan mantak nyana nu teu kekerlekat asal subuh bae ka mana yang budak iya sebeteng duit polisi kajian kumaha gitu kumaha aja pengen dimangges dia ngaji mah ngaji geus teu jauh kaler kidul mun ditanya tadi naon dibahas wallahu alam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebuah renungan jang diri urang kadek urang tersep ka masjid, ka majelis taklim, ka pondok pesantren, ka kiai besi urang endek dijatuhkeun ka neraka istighfaran hate urang. Tidak terkecuali polisi, TNI, PNS, pedagang, petani, kiai kabeh. Komo lamun urang aya hasud-hasudan kadek istighfaran bisi sakumaha bahasa nu tadi kullu syai'in yatlubu ma minhu. Panjang mun kukula dicaritakeun qaedah eta melalui bahasa toriko anu bakal usul ilallah sakadar kupasan-kupasan cangkang supaya kaharti sok urang teh selalu digerokeun ku sagala rupa adapun urang nyubadanan jeung heuteuna tergantung nafsu-nafsu urang kabelah dieuna sing hade mun urang benci-benci ka ahli ibadah ka tukang ibadah ka pondok ka kiai ka ustad ka santri kadek bisi urang endek dijadikeun ahli neraka naudzubillah min dzalik wa min dzalik sok tafakuran. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu urang diuk di masjid di hadiran di sakelilingna dengan jamaah kaum muslimin hatur nuhun pisan sim kuring tiasa hadir di dieu gitu ngahiji jeung ahli-ahli di dieu khususna umumna je sadayana nu aya di dieu. Mudah-mudahan nu hadir di dieu urang dicatet ku Gusti Allah melalui malaikat dijadikeun catatan wasilah salamet urang jaga di akhirat nya digiring di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.